Nah, keinginan teh gitu apa Iya, bade angkat teh. Nah, coba we kayaknya nyari wasila ka ditu nya, iya, iya. Abah. Ya, mudah-mudahan sih diizinan ku Nya, kita teh jeung ku abahnya. nya Nya, mudah-mudahan we nya. tapi jadi nama ka Jepang Nya, gitu nya. nya ka Jepang nya. Mm-mm. Saya punya Abah Abi. Oh iya. Di Pangker. Araya teh nya cabang nya. Ya aya sih, paling gawe Jumatan. Oh iya, iya. Ya syukur-syukur aya nya. Eh, Aya teh nya abahna nya. Assalamualaikum. Bah. Assalamualaikum. Bah. Ayo, Yo. ya, itu abah ya, ayo non Inggris. Tak iya bah, sponsor Bah. teh. Oh, sponsor, kos panjat topeng sponsor ini. Iya, Abah. Iku mah ceritanya ya, coba ayo jelaskan ya. Ya bah. Ah, Minta arek mangkat ke Arab. ah, Bah. ah. Minta izin ke Abah, Ah. gitu. Orang diizinan apa henteu, gitu. Ih, kayak kira abah mah ngaranna ka incu ka mana oge ngijinan. Eta salaki mana ngijinan can. Kubu tacan ieu, kuku manehna can mere jawaban. Oh, kamari ka abah ke gogoleran abah kesel ieu aya naon deui budak teh ka dieu we digebuki ku abah teh. Ditanya, "Yang aya naon?" Majar mana cenah pas saya jeung pamajikan gara-gara kitu erek ka mana cenah? Erek ka Jepang beda-beda nya. Yang nama ka Jepang, da ka Jepang mah duitna gede, duitna Ih. loba. Yo Jepang teh ngabantuan aku teh Jepang. Kumaha teh ka Jepang? Nya hayang duitna loba we gede kitu Oh, tah. gitu kajeun dari keur abah mah ka incu mah nya. Seguae moal mere duit, moal mere ongkosan yang penting kieu ya aing rada digawe mah urang sing jujur, sing bener, sing nyaah. Kadunungan teh lain nyaah yang dikokopan lain kade bombongan diiming-iming teh urang hayang teu ulah kabila geus entong ya. Ulah urang Nya moal bah, teu urang boga salaki di Indonesia. bener. Ade goreng oge bari cucumuk oge salaki urang nya. Da loba anak raja da ulah salaki lain ku tablo di eta keunana heuh. Tadi abah mah sing naon teh? Sing tenangkeun hate ulah loba pikiran keur gawe di ditu nya. Da ayeuna kumaha hayang naon jeung abah? Nya arek bebeja kitu tah, arek minta izin, da teh pusing di Indonesia teh. Salaki gawena sare wae, usahana kos kitu. Kajeun lah. Budak pan meuni loba, mere tawe duit. Ayeuna si anak ka mana teh, Bah? Si lakina si teh ieu. Sugan teh aya di dieu. Tadi mah bebeja ka abah teh Juman, arek ka sawah cenah, arek ngalang ngurek rek naon tadi teh ngaran simut cenah. Iya, iya. Aduh, teh kita dar ge embung bari ngibrit teh. Pas nu pundung, pas nu kesel, bage bingung mantakan ge. Ayeuna ku abah kieu we nya, pepeling ti abah mah ku abah dibere ieu lah. Ya jampe harupatna nya, neng hareup ka kaler ka ditu coba neng calik di dieu, ku abah urang jampe heula. Calik. Nya, tah teh ieu cai ieu dikeukeukeun nepi ka ditu, banjurkeun ka hulu urang Jepang geus jalan teu ngagebugan nuturkeun nya. Cing. Nya bener neng na. Nah itu ka ditu neng nanya, cing ku abah urang eta teh. Bismillahirrahmanirrahim. Tibeurang tiis ti peuting panas tibaliknya. Tibeurang panas ti peuting tiis. Bismillahirrahmanirrahim. Lo anak Qur'anan suyirat bil jibalu aku tiar bil adu aku lima bil mauta balilahu amr jami'ah. Amin. Tilur tipudol tiwetan tilur kalerna sing ulas asih-asihna ditempatkeun di negara Jepang sipit sing loba anu nyaah nya. Geus teh abah masa kitu. Oh iya di sawah buah-buah di empang kitu nya. Mana sih ya? Di empang sigana. Empang ayo atuh. Ayo ka empang nya. Aduh, uang calo kuat tapi karagrag. Ini calo mahal kok tapi ka sawah-sawah aing.
Orang liangan wae tadi cenah di Iya, sawah. namanya. Naon sih? Anu sih aduh geus calos wae aing mah. Mau ke sawah. Aing ngeunah-ngeunah ieu teh. Coba bro anggur. Ayo siap bisa nahan itu sih. Oh, Kalau bro, minuman sponsor ngejebur. mahal aing jadi ngajebur kieu jauh-jauh ke Jakarta ngadon gupak. Di empang batur. Sia kumaha tuh. Aduh. Harinya ke kieu. Naik. Maha ya. Terus itu luhur we. Luhur menganing ke sieu. Ayo, naik lah. Ya, Bro. Aduh, aneh. Ah, itu sponsor. Orang liangan maneh nih. Aing Suka tadi dia. teh keur neangan inspirasi Geus tadi ka teh sawah. didinya. Aing tadi ka Abang geus Geus ngomong. ka kandang domba liangan maneh. Apuk-apukan yang ke sawah-sawah. Gimana mah di dia? Oh, di Ya, dalam. dia sponsor ya. Oh, iya, Sponsoran sponsor. di mana ya? Sponsorna Di mana, Sponsor di imah ti Pacogreg, Pak. Cobrek. Nya. Iya resmi itu iya. Ayo, sponsor pasti resmi imah mau kecewa atau sieun gitu. Eta neng geus diizinankeun ku Abah tadi. Nyari abah mah nya. Kumaha urang ari abah mah ada urang nu ngalakonan, urang anu ngajalani. Eta mah tinggal minta jawaban ti maneh gitu. Nyari wing mah ada kumaha ge dari mana yang geus niat mayang gitu hayang ka ditu wae nya kudu kumaha sih. Nah, hari kitu mah nya sok wae, hari kira-kira maneh betah mah daek mah gitu. Ya, cuman ieu kantornya di mana ieu, Pak? Ayo Ieu kantor mah ada caket atau ieu mah nu di mana? di iya ti wadah sebelah dieu. Di Wadas. Heeh. Ieu si Neng ka dituna ke jeung saha ka kantorna. Ya ante sama jeung awai jeung salakina ke langsung ka kantor abdi ku abdi di bere alamatna. Ngantos atuh ke alamatna ke WA-keun we ka si Neng. Iya ke di alamatna di beakeun. Anuna.